awak kurang masa kadar casing doang, casing buatan Belanda, Amerika, Jepang, kata HP casing. Wari aya nu buatan Indonesia niru Cina, buatan Indonesia murah hargana tapi bagus. Ini HP buatan Indonesia kuari merekna didinya SPD Supendi. Nah iya casing asli na urang mah roh sebab diciptakan ti heula ima panderi hari roh mah diciptakan ku Gusti Allah teh eueuh nu nyaho tina naon dijieuna eueuh nu nyaho lumantak yas'alunaka 'anil ruh kulir ruh min amri rabbi. Sahabat daros ka anjeun yas'alunaka 'anil ruh tentang ruh jawab eueuh nu nyaho roh mah kitu bejakeun balil amru balik urusan roh mah urusan pangeran teu nyahoan diciptakeun tina naon roh teh mah urusan Allah. Urang ulah hayang nyaho ulah ditaliti kajeun kumaha ge moal kataliti geus eta mah pasrahkeun ka Allah urusan roh mah. Tapi awak urang mah kapan dijieuna tina anasurul arba'ah taneuh cai hawa seuneu mendak manusia ngabutuhkeun eta ayalah infrastruktur